nomor kahiji jelema teh cinta dunia ku cinta-cintana kena dunia sehingga embung ninggalkeun dunia embung pepegatan jeung dunia aya jelema resep jasa kana motor menang meuli dibawa ka imah dipake dikumbah dielap dipake dikumbah dielap ku resep-resepna aya hujan saeutik ge kajen lempang motor teh dipake kula mah keur inget keur zaman baheula keur sakola SD eta kunaon tolol-tolol teuing guru mere nasehatna anak-anak sekalian karena hujan sepatunya sendalnya jangan dipakai dulu ya nanti dipakai-pakai nih di jalan raya jadi supaya tidak kotor jadi berarti kajen suku mah blok ge teh guru kos kitu guru baheula karena kampung kan di dia udah nanti cucinya di sono nanti ya eta kan kos nu bener padahal salah atuh kapan sendal jeung sepatu teh jangan jagaan dampal kunaon ai dampal kacucuk ge kajeun berarti kan resepan kene ka sepatu eta bandingkeun ka dampal anu bloon deui mah deui urang lamun boga sapeda haju jalanna blok sapeda dipagul tanyakeun ka Haji Pendi bloon tanyana baheula mah dipanggul sepeda kunaon blok ya kana eta resep jasa ka sepeda Masya Allah pugu sepeda teh jang kendaraan abe urang ngeunaheun aya blok setik dipanggul sepeda eta kebaheula keur kula leutik kula ge seuseurean we di teu tarolol amat pan aing dibonceng dungdung nama aing kotor bae eta tolol baheula pemikiran kakarek datang kadinya baheula aju cakolot teh adi sarua bae ulah ka dipake aju ieu dampal suku sia cenah minyak tanahan bae minyak tanahan bae ulah kotor teuing ih karena itu tah nah cinta jasa ka sepeda cinta jasa ka motor sehingga boro-boro dek diinjemkeun ka batur pugunyana ge blok setik teu make. Nah iya nu kasieun ke lamun motorna leungit teh nu maling kana nyana molotot teh teu kicep-kicep stres eta akibat cinta geus tambah cinta materi temannya urusan sepeda urusan motor urusan mobil loba jelema anu dipake karesepna kemudian leungit jadi stres ambalaya mantak di pesantren Grogol loba asa nu stres aya pesantren di Grogol. Nah kuari maya jelema cinta jasa ka awewe Masya Allah menang ngarayu-rayu nyana tidak ada duanya engkau di dunia embal sampai kapan dan sampai dimanapun sebelum engkau menjadi milikku akan ku kejar pahara jasa tetap akan ku kejar kau walaupun bagaimana aku adalah seorang laki-laki pembeli walaupun bagaimana tetap akan ku kejar menurut perasaanku di dunia hanya engkau yang tercantik 1.000.000 bintang di langit satu yang bercahaya pohara jasa ya Allah akhirnya langsung nyana daekeun ku terima cintamu Masya Allah bahagia jasa pohar ya Allah akan kujaga engkau jangan pun ada orang jahat nyamuk andai kata akan ku tepak tidak boleh terluka dirimu lebih-lebih hatimu aku merasa sejuk ketika aku melihat wajahmu di tengah matahari yang ereng-erengan Masya Allah karim akhirna lalakina menyintai kawewe dawen aga kitu kene geus saling menyintai tapi ngaranna ge lalaki mah gombal neuleuh awewe anu leuwih geulis deui padahal mah bobogan geus sataun 2 tahun pindah cintana kanu sejen tinggal awewe ngap baik Masya Allah surga yang kau janjikan neraka yang kau berikan
Manis yang kau janjikan tapi pahit yang kurasakan. Oh, pohara jasa. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mendapatkan cintaku hingga terbuka hati-hatiku, pintu hati. Oh, pohara jasa itu bahasa. Ya Allah, ya Rabbi, pohar. Tetapi setelah aku mencintaimu, engkau begitu mudah meninggalkanku. Akhirnya mesantren ke Grogol. Nomor kedua, orang terlalu cinta karena roh, sehingga ulaheun ku diri orang roh keluar ti awak orang. Dengan perang resikona roh keluar. Ku cinta-cintana orang ke awak orang sehingga roh teh embungeun keluar ti awak orang. Tidak perang embung ho ka roh. Ieu teh perintah Allah, kajeun perintah ge teh hayang aing mah ati Allah wa rasulah. Perang sia. Ye coplok roh kajeun coplok teh tuturkeun Allah. Anu ngarohan awak sia Allah, nu nitah kaluarna ge nyabut ge Allah, sagakeun sadaya-daya ka Allah. Tah kakarak perang mantep kos gitu. Tanpa aya motif nana hiji Allah. Mana di mana? Perang. Dekaulnya lai kalimatillah. Kalimatullahi hiyal ulya, hiji sabilillah. Beres. Atuh lamun urang kos kitu mah kabeh ge mantep begitu. Perang teh ngeunaheun jasa. Heuy, perang mah siapa ya? Duh aja nya nu mere roh ge aing. Allah. Haji cabut ge ku Allah, atuh ge dibere surga ku Allah, mantep geus. Kan ngeunaheun hampang perasaan eta. Ngomong mah ku cinta-cintana kana roh sehingga ulaheun roh teh kaluar ti awak urang. Kangjeng Nabi nitah puasa Rajab sunnah. Hei, cak Kangjeng Nabi, tuturkeun Allah, tuturkeun Rasul Allah, puasa Rajab sia sunnah teh. Ain wajib nama Ramadan. Ku hook-hookna ka awak, roh besi coplok, isu keneh geus 2 piring wudu. Boro-boro perang sia. Ji cenah kieu nu di dieu mah puasa kabeh teh podol sero. Emang aing teh nyaho ngarokok ngeleput itu tadi. Ji emang kiai neuleuh atuh neuleuh aing. Sia. Aju kunaon eta atuh teh naon? Titah puasa Ramadan, titah puasa Rajab. Sunah. Duh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hei para mukminun di mana bae ayana anjeun makapan sabeungkeut dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Satungtung nu maca la ilaha illallah sadunya eta teh sabeungkeutan dulur, berarti urang di Jawa Barat di Banten jeung nu la ilaha illallah Jawa Tengah dulur, jeung nu la ilaha illallah di Surabaya Jawa Timur dulur, jeung nu la ilaha illallah di Medan sama itu juga saudara lah, jeung nu aya di Sumatera itu pun sama masih saudara, di Aceh wih masih dulur. Anu aya di Baduy we dulur kene dia gak sarua eta maka karake sa-Indonesia nasional horenganan jeung nu aya di Singapura eta ge sarua dulur, di Malaysia dulur, di Thailand dulur, di RRC dulur urang gene, di Walanda ge dulur, di Emrik dulur sarua geus puguh nu aya di Arab mah teh mah dulurna ge dulurna pisan, di Baghdad, Turki, Pakistan, India sarua nehi
sarua dulu dibengket ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Kunaon haju ku ari pasaliyah Muhammadiyah jeung NU teh kos lain dulur. Muhammadiyah NU jeung HTI teh kos lain dulur. Muhammadiyah HTI NU jeung Islam huruf teh kos lain dulur, padahal mah beungketanana sarua la ilaha illallah. Nu manta kokos lain dulu lantaran aya dipasinikeun Muhammadiyah jeung NU teh pasini jabatan sarua hayang pada ngarasa deukeut di pemerintahan, hayang boga lolongkrang jang darariuk maranehanana. Nu baheula Muhammadiyah dijadikeun anak emas di zaman Pak Harto, NU teu pernah dibere kabeladiana diperjuangkeun sinis bae NU ka Muhammadiyah. Akhirna dengan keistimewaan gerak NU dilindihlah Muhammadiyah ku NU lah jadi anak emas. Nah tina kepentingan etalah akhirna Muhammadiyah jeung NU tidak sinergis, padahal mah beungkeutanana la ilaha illallah. Tuh datang ka kuari tengah hiji lantaran masinikeun posisi NU sabaraha di negara, posisi Muhammadiyah sabaraha di negara, di sliding kuari ku HTI langsung ke tubuh negara, ujug-ujug aya di laluhur bae. Beuki kapanasan Muhammadiyah jeung NU tidak sinergis jeung HTI, padahal beungkeutanana la ilaha illallah. Terjadilah guari berbagai partai nyen PKS eta teh di jerona menang Islam la ilaha illallah aya PKB, eta teh NU la ilaha illallah aya fan eta teh nang Muhammadiyah jeung berbagai organisasi jeung berbagai partai aya bintang bulan teh PBB di Tangerang mah bintang bulan teh Kopea Peci Haji Sanusi. Tuh dengan kepentingan etala beungkeutan la ilaha illallah pudar, sehingga main serang-serangan antara NU jeung Muhammadiyah supaya nyaho bae mah, supaya nyaho lain sinis lain netralkeun pikiran urang. Akibatna teu daek ngahiji nangtukeun tanggal 1 Ramadan Muhammadiyah jeung NU teu ngahiji, padahal mah dibeungkeut ku la ilaha illallah. Nangtukeun lebaran teu bisa ngahiji, padahal mah la ilaha illallah. Tah kadege ku ceuli sia karitu tadi luhur tolol. Ka mana teh beungkeutan la ilaha illallah na? Dibeukeut dina Al-Qur'an mah ya ayyuhalladzina amanu, beungkeutan la ilaha illallah naku kepentingan dunia, hayang boga kursi anu empuk embol-embolan sehingga main sinis-sinisan main serang-serangan, padahal mah kursi embol-embolan mah tuh meuli bae si mantak naon lain kitu cenah kiai atuh nyaho blon. Seperti etalah sampai ira wallahu alam urang dek nuturkeun ka modal koskara ditu dengekeun ku cilisia kepentingan anu ditonjolkeun dek iraha hijina masyarakat puyeng aya nu geus bencitan kotok 12 lebaran teu jadi geus meuli tiket ka Surabaya ka Sumatera, geus meuli tiket geus meuli tiket ka Jawa Tengah, lebarannya diundur. Patutkah seperti itu kita ikuti? Bertanya tuh orang, kita sebagai rakyat
yang sudah memasrahkan seluruhnya kepada pimpinan kita. Tapi ternyata seperti itu. Dengan kepentingan-kepentingan masing-masing di organisasi dan di partai, urang rakyat jadi korban. Kadenge ku Cilisia. Tah, kos gitu hanya kepentingan kursi ngembol. Atau mali bae. Balik deui kana tadi tah. Aya organisasi Islam naon bae ge moal diling selantaran besi kaserang kepentinganana. Geus diisu-isukeunana ge geus teu bagus bae kajen ku kumaha ge sebab di luhur geus rapet. Jang nangtukeun perbut kedudukan. Seperti itulah negara. Padahal NU mah organisasi sosial keagamaan tiba heula diciptakeun ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ulah sok milu-milu urusan negara, lain berarti teu milu teh haju leupas lain, tetapi jadi penasehatna ulah sok haju hayang cicing di dinya. Tetapi ku ari mamarilu di PKB orang NU, nu di NU orang PKB, anu diuk di DPR orang PKB, bahkan nu jadi menteri orang PKB. Orang NU, iya si kumaha ngepuyeng ka sia. Kitu kene Muhammadiyah, nu di organisasi si eta, nu di DPR si eta. Ajo, nu di partai ge si eta. Ih kumaha lalakonna. Maka wajarlah lamun pasalia. Seperti itulah Indonesia. Teu bisa ngahiji. Torojol hate idek jeung khalifah diserang ku Muhammadiyah jeung NU. Kitu kene Islam khurujna naonan cenah eta teh nya dakwah teh model kos galari itu. Nyaritakeun fadilah-fadilah dari masjid ke masjid. Masa Islam harus begitu dakwahnya? Teu bareres Indonesia. Terus Islam jeung Islam teh bercokol. Tinggal Kristen bengenahan cakaritanu, inilah makanan gue. Menta karitanu masuk ke NU, kasih uang, terimalah oleh NU, kasih Muhammadiyah, terimalah oleh Muhammadiyah, dikasihlah ke pesantren modern, diterimalah, emang lagi nungguin. Ke pesantren Salafiyah ge nyangakeun nurut, cium tangan, goblok. Makanan kafir. Seperti itulah. Ieu mah ngomong urang pada urang na bae. Engke ente di ditu ngomong kieu deui. Ke di ditu ngomong kieu deui, kanyahoan lah ku kabehan. Mentek beungeut organisasi teh kararas, sek beungeutna dong horeng hatena mah bopeng. Urang hese nuturkeun jakarasa ku urang. Seperti eta lah. Eta kakarak di organisasi komo di partai. Mejehna lamun jadi makanan malaikat zabaniyah. Menit milu orang ngadugos ka ditu. Bohong sia. Moal-moal ge dihareupeun aing. Pugu sia nu pangheulaan. Ulah sok culak-culak ka gigir. Maksudna kumaha? Masya Allah karim. Islam makalbun yan lir tebeja jeung adegan imah ya sudu baduhu babon anu bisa kuat jeung rapih nu hiji guatan nu hiji di urang nyeun imah mimiti nyeun pondasi heula diukur pondasina ge urang deuk nyeun imah teh di tingkat apa henteu. Lamun ente di tingkat cukup bae atuh make racuk-racuk, tapi lamun dek di tingkat bae kudu make ceker kotok. Ceker kotok ge lah sih masuk ayam-ayaman. Tingkat bagian dek sabaraha tingkat ieu teh, satingkat, dua tingkat, tilu tingkat lantaina dek sabaraha diukur sesuai jeung ilmu pembangunan, insinyur, arsitektur. Silakan. Setelah dibangun pondasi naik kuari besi, tuluy dipasang, tuluy pangrari, pangrari, curcar cor, kemudian langsung kuda-kuda,
tuluy pasang dan lain sebagainya. Ieu nu hiji nguatan jeung hiji deui. Beuh mun eueuh tihangan rubuh ta imah. Tiha. Nu mantap kudu diatur mana besi nujang tihang mana besi nujang paglari selub. Udah sok ngomong sih mah teh naon. Tuh. Ayo. Ukuran-ukuran gatukan lain-lain tergantung lantai-lantaina. Kudu sadar urang ge, urang teh ieu teh jadi pondasi, apakah jadi selub, apakah jadi tihang, apakah urang teh ieu teh jadi panglari, apakah jadi kuda-kuda, atawa jadi kaso, jadi reng. Kudu sadar urang hirup. Apakah orang jadi kenteng nupang bahaya-bahaya nama sakadar jadi panutup kenteng teh naon ngaranna? Lisbang. Lisbang makan gunana pamantes doang. Ya teu bake lisbang ge naon. Teu bantak naon imah teu bake lisbang, teu bantak naon. Tapi eta kan lamun teu dilisbangan kan teu pantes. Nah, aya hirup anu jadi pamantes doang. Tah cara si eta. Pamantes doang gitu. Guna. Tapi kan lamun pamantes teu bagus. Teu bagus. Nya nama kahujanan kaanginan ge keropok. Kebal-kebal manya nama loba kahujanan, bolong di sisi digigir. Kayak dirorot jadi panghurung. Kitulah Islam. Kitulah agama. Persis Kangjeng Nabi nyieun contoh melalui bangunan iman. Mantak naon urang lamun ngahiji atuh tama organisasi mah organisasi bae Muhammadiyah keun bae tama pimpinanana baheula Kiai Haji Muhammad Dahlan tahun 12 atuh du DNU baekeun wae tama pimpinanna Kiai Haji Hasyim Asy'ari 26 atuh keun bae hatai mah hatai huruf bae berjuang babarengan di bumi pertiwi Indonesia tapi satu arah negakeun agama ulah pas ini mantak naon hiji keunaheun kan urang nu dihandap ieu teh berharap urang teh berharap ngahiji masyaallah karim masyaallah kunaon haji pasaliakos kitu hanya gara-gara nu ieu mah diangkat jadi menteri nu ieu tersisih berbeda nu ieu diangkat posisina teh di eta nu ieu mah henteu berbeda hanya dengan posisi-posisi mereka urang jadi korban. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Ya karim. Dibeungkeut urang ku la ilaha illallah. Nu mantak kanyahoan ku urang tanpa aya muatan maka mari keur demo pimpinan Habib Rizieq. NU milu sanajan pimpinan nama ulah Muhammadiyah milu HTI milu Khuruj milu kabeh milu dibuka baju-baju kepentingan anak satu suara untuk menghilangkan melenyapkan penistaan Al-Quran. Mantak naon teh lamun kitu terus urang kan memandang jaheuh. Nu tadina Muhammadiyah tilok maca sholawat datang ke Jakarta ya Nabi salam alaika ya Rasul. Oh Muhammadiyah milunya nage jeh kabeh gitu marhaba. Waduh Masya Allah terbang marawis ayah tuh di situ. Mantak naon gitu maksudnya ngahiji urang resep tak tinggalkan habak pimpinan-pimpinan anu berkepentingan tangeunaheun urang kos kitu tah. Tama sabodo tama motif naon urang makan ieu mah sakadar menilai jaheuh aing ngahiji mah resep. Haju katuar tah henteu cenah. Engke katuar tetep bakal. Emang bakal hasil aya. Insyaallah. Sebab lamun ieu teu berhasil kiamat Indonesia. Percaya. Deuleukeun. Lamun nyana henteu kategor kiamat. Cenah pan kiai perang. Aju kiai gua aing atuh pokona mengerahkeun sia heula ti heula. Aduh.
Aduh. Ya Allah. Atuh aing jangan naon boga murid atuh. Ya Allah, ya Karim. Masya Allah. Aja kiai kumaha? Ya tenang. Bo, manya kudu ninggalku. Itu hiji geus dipuasan. Nyawa-nyawa siap berangkat aing geus aya di itu di istana. Maksudna ngopi bareng. Ya Allah ya Rabbi makir carita tah. Satu suara. Nah hiji urang kan mengamati urang. Polisi anu tadi sangar ge make kopiah haji. Make sorbannya sarua bae. Sabada tah mah motif naon nu penting nu jelas nyana milu kitu bae sih. Cenah diinstruksikeun ieu mah beus katembak urusan nyana. Tapi satu suara polisi ge nyambungeun paeh. Darua di ditu bang saya Nabi salam polisi milu sanajan ku nyamke nyom doang. Kok sungut nini nu teu nyahona naon teh. Ayo polisi mah diajar ge niup priwit teh Nabi salam. Lamun niup priwit mah jago nya. Tret. Siapa teh nyaho kan lamun prit hiji naon tret naon siapa teh nyaho. Aing nyaho. Pan geri pernah jadi KM yang di SD. Aduh. Saya terjawab Pritna. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, instruksi perang. Tuturkeun turut Allah jeung Rasul. Kadek. Ketika Allah enggak instruksikan perang merangan kafir, api Allah wa Rasul. Wasian. Tapi ternyata horenganan manusia teh sieun kita perang teh baheula zaman Kangjeng Nabi teh sararieun malanang tangan lantaran pimpinanna langsung Kangjeng Nabi. Di zaman sahabat teh sararieun lantaran pimpinanna para sahabat. Di zaman tabi'in teh sieun perang ngalawan musuh kafir lantaran pimpinanana tabi'in barang kabelah dia sieun urang sebab pimpinanana motifna geus lain. Kumaha pimpinan pana teh sagala rupa ge. Kumaha pimpinanna tegas, jelas, hilu. Cara kamari Panglima Gatot kan jelas. Urang teh terangkat perasaan urang. Layak jadi presiden Gatot, masya Allah. Teh jahona naon urang mah tetapi kagagahanana urusan politik urusan nyana, tapi urusan buagahna ieu mah. Tapi urang teresep jasa kasih eta. Lah ieu mah teh urusan politik teh urusan nyana. Si Tito eta urang teresep eta kajian kumaha ge. Ye, cenah ieu mah politik aya nu ngendalikeun sabodoh kumaha sia. Ngan di mata masyarakat sia jorek kitu bae geus. Ini sakitu teresep. Walaupun wallahu alam perjalanan politik tapi urang makan teu nyaho, nu nyaho kadeuleuna doang. Nu kadeuleu kurang seperti gitu. Urang emang resep ke presiden atuh biasa-biasa bae. Atuh biasa-biasa maksudna can kanyahoan ngeunaheun ieu urang. Can kanyahoan apa jadi presiden teh urang teh rakyat supaya ngeunaheun. Ya orang nu mantak milih WHG supaya jalan bararagus, jalan cai ngalolocor ulah mararangpet. Pembangunan supaya jelas, birokrasi teh supaya lancar sebab dipimpin ku si kumis mah kamari teh jelas. Tuh kan gitu kan urang hayang jelas kan. Nah, tinggal ditanya, ieu bupati urang kuari jelas apa henteu kumaha sia. Heuh, engke kaharepna deuk dipilih deui pan teh aing mah kumaha sia. Lamun sia mere duit ka aing hayu. Lamun karasa ku urang dah di dia kapicung bae ge kudu aya sajam lantaran jalanna badegdog. Jadi kapicung masyaallah karim nyangakeun ke Bapak Bupati Zaki. Tah kami sebagai rakyat anu milih anjeun. Terserah hayang kapilih deui perakan ka kusia jalan. Namun engke awas aing ngagerakeun sa Indonesia sia kara. Pemilihna memilih bupati sa Indonesia kau yang digerakeun kabeh. Bos cenah kieu sombong ame aing kadang-kadang sombong.
atuh ngeunahna aja punten tapi nyangakeun sadaya-daya abdi mah rakyat dek diturunkeun cenah jabatanna mangga kumantak wani ge aing hese nurunkeun nyana jabatan teu boga naon teu boga aing mah bisa nurunkeun nyana aduh ieu ngaji kemana cenah kiai emang Rajab mah kieu bulan Rajab mah anggap Rajaban lah ya instruksi perang semangat baheula tetapi masyarakat teh kapan embung diajak perang teh kunaon sebab aya kanyaah kalebar kahoo anu dimotori ku cinta nomor kahiji jelema teh cinta dunia ku cinta-cintana kena dunia sehingga embung ninggalkeun dunia embung pepegatan jeung dunia aya jelema resep jasa kana motor menang meuli dibawa ka imah dipake dikumbah dielap dipake dikumbah dielap ku resep-resepna aya hujan saeutik ge kajen lempang motor teh dipake kula mah keur inget keur zaman baheula keur sakola SD eta kunaon tolol-tolol teuing guru mere nasehatna anak-anak sekalian karena hujan sepatunya sendalnya jangan dipakai dulu ya nanti dipakai-pakai nih di jalan raya jadi supaya tidak kotor jadi berarti kajen suku mah blok ge teh guru kos kitu guru baheula karena kampung kan di dia udah nanti cucinya di sono jeknya nanti ya eta kan kos lu bener padahal salah atuh kapan sendal jeung sepatu teh jangan jagaan dampal kunaon ai dampal ka cucuk ge kajeun berarti kan resepan kene ka sepatu eta bandingkeun ka dampal anu bloon deui mah deui urang lamun boga sapeda haju jalanna blok sapeda dipanggul tanyakeun ka Haji Pendi bloon tanyana baheula mah dipanggul sapeda kunaon blok ya kana eta resep jasa ka sapeda Masya Allah pugu sapeda teh jang kendaraan abe urang ngeunaheun aya blok setik dipanggul sapeda eta kebaheula keur kula leutik kula ge seserian we di teu tarolol amat pan aing dibonceng dungdung nama aing kotor bae eta tolol baheula pemikiran kakarek datang kadinya baheula aju cakolot teh adi sarua bae ulah ka dipake aju ieu dampal suku sia cenah minyak tanahan bae minyak tanahan bae ulah kotor teuing ih karena itu tah nah cinta jasa ka sapeda cinta jasa ka motor sehingga boro-boro dek diinjeumkeun ka batur pugunyana ge blok saeutik teu make nah iya nu kasieun ke lamun motorna leungit teh nu maling kana nyana molotot teh teu kicep-kicep stress eta akibat cinta geus tambah cinta materi temannya urusan sepeda urusan motor urusan mobil loba jelema anu dipake ka resepna kemudian leungit jadi stres ambalaya mantak di pesantren Grogol loba asa nu stres aya pesantren di Grogol nah kuari maya jelema cinta jasa ka awewe Masya Allah menang ngarayu-rayu nyana tidak ada duanya engkau di dunia embal sampai kapan dan sampai dimanapun sebelum engkau menjadi milikku akan ku kejar pahara jasa tetap akan ku kejar kau walaupun bagaimana aku adalah seorang laki-laki pembeli walaupun bagaimana tetap akan ku kejar menurut perasaanku di dunia hanya engkau yang tercantik 1.000.000 bintang di langit satu yang bercahaya pohara jasa ya Allah akhirnya langsung nyana daekeun ku terima cintamu Masya Allah bahagia jasa pohar ya Allah
Akan kujaga engkau jangan pun ada orang jahat nyamuk andai kata akan kutepak. Tidak boleh terluka dirimu lebih-lebih hatimu. Aku merasa sejuk ketika aku melihat wajahmu di tengah matahari yang ereng-erengan. Masya Allah, Karim. Akhirna lalakina menyintai kawewe dawan aga kitu kene geus saling menyintai tapi ngaranna ge lalaki mah gombal neuleuh awewe anu leuwih geulis deui padahal mah bobogan geus sataun dua ka taun pindah cintana kanu sejen tinggal awewe bae ngap bae. Masya Allah, surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Manis yang kau janjikan tapi pahit yang kurasakan. Oh, pohara jasa. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mendapatkan cintaku hingga terbuka hati-hatiku, pintu hati. Oh, pohara jasa eta bahasa. Ya Allah, ya Rabbi, pohara. Tetapi setelah aku mencintaimu, engkau begitu mudah meninggalkanku. Akhirna mesantren ka Grogol. Pesantren ka Grogol akibat cinta, kemudian putus cintana ka Grogol. Cinta motor putus motorna Grogol bagianana, cinta mobil putus mobilna Grogol bagianana, cinta wanita putus jeung dipake ka cintana Grogol bagianana. Mesantren kana di Grogol. Impus tuh nu mantak cek Gusti Allah, hei ati Allah, turut maneh ka Allah wa rasul jeung rasul aing. Sia boga harta turut, awas ya ulah ka perang heulanan zakat. Aing mere kasia usaha maju aing nyaho harta sia ku ari geus sani sok ati Allah wa rasul. Allah ngainstruksikeun zakat, ayo nurut sia ka Allah wala tawallau, ayo ulah ngabalieur sia. Karung mah dihitungan bae ratusan juta can kabeja sok ka zakat gitu ke. Mobil angkot baloba tapi can kabeja ngazakat beuh perusahaan mah tuh di anu nu aing tuh di anu nu aing can kabeja ngazakat. Ieu sia pancak Allah ge ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasul. Boro-boro titah perang titah pepegatan jeung dunia bae ge zakat sabaraha persen geus teu bisa. Ieu lah bangkawarahna manusia, bangkawarah tata ketelga zakat bae geus. Kuari masing hadan sia teh kapan geus jadi miliuder, geus jadi hartawan jutawan. Nang aing teh cek Gusti Allah tuh urusaneun sia masjid, tuh urusaneun sia fakir miskin, tuh urusaneun sia yatim piatu, tuh urusaneun sia pondok pesantren majelis taklim. Pegatkeun ku sia karesep sia, sok kadinyakeun. Boro-boro kadinya zakat ge henteu. Atiullah wa rasulah. Ulah pake ngadalilan anu beda puasa, beda lebaran. Ieu dalilna waduh logor teuing atuh. Dalil mah kudu kos kopeah. Kopeahna nomor 5, kudu make kopeahna nomor 5. Ulah kopeah nomor 5 make nomor 25. Mata aya kiai ngadalil ka kula atiullah wa rasul heuy cenah kiai. Can didenge ku aing mah. Ketrukeun dalil sia nu bener heulana. Kulogor amat sih ngadalil. Je, teu kula mah. Denge bae kiai anu enggak kaki uci cenah tak kiriman tah atiullah ar rasul. Ya. Henteu tah mah ETK tah kos kitu mah dianggap lagu aing mah. Ngaji deui atuh sia. Je, perang sana. Wah. Ngan aing teh sombong mah. Cuma bubuk sombong kadang ikut silisia sombong deh. Mantep. Deh. Nu bener nggak dalil lah tuh. Kalau make dalil eta.
logor tah batu ieu bajang kabeh tah ka dieu cara teu tempelkeun bae kan teu bisa kitu aya khususon ila ruhi Haji Supendi aya atiullah wa rasulah coba ulah cinta dunia sia eta kakarake di syariat ku ari urang asup ka thariqah satungtung sia cinta keneh kana dunia moal lempeng tarekat sia piceun cinta dunia dek manggihan Allah ulah kahalangan ku motor ku mobil ku perusahaan kunaon emang kudu dipiceun eta fana eueuh nanaonan wujud bainal adam main adam eueuh nanaonan singraikeun eueuhkeun di jero hate piceun cinta dunia ulah kudu bogana naon urusanana lain kitu ulah cinta dunia makhluk eueuh-eueuhkeun ati Allah wa rasulah tuturkeun Allah turut Allah sok gerage kakara didinya lamun urang daek nuturkeun instruksi Allah zakat tah yatim piatu pake bisa tah masjid tah keur ngomong ngeunaheun jasa ye majelis tah padahal mah jelema mah pondok pesantren tah nanaonan sia kuring noreka tah beres kabeh di hate aing mah nanaon kara Allah ningalikeun ja bener sia beres nomor kedua urang terlalu cinta kana roh sehingga ulaheun ku diri urang roh keluar ti awak urang dengan perang resikona roh keluar ku cinta-cintana urang ka awak urang sehingga roh teh embungeun keluar ti awak urang tidak perang embung hook ka roh ieu teh perintah Allah kajeun perintah ge teh hayang aing mah ati Allah wa rasulah perang sia ye coplok roh kajeun coplok teh tuturkeun Allah anu ngarohan awak sia Allah nu nitah kaluar ge nyabut ge Allah sagakeun sadaya-daya ka Allah tah kakarak perang mantep kos gitu tanpa aya motif nana hiji Allah mana di mana perang dekau nya lai kalimatillah kalimatullah hiyal ulya hiji sabilillah beres atuh lamun urang kos kitu mah kabeh ge mantep begitu perang teh ngeunaheun jasa heuy perang mah siapa ya duka aja nya nu mere roh ge aing Allah aja cabut ge ku Allah atuh ge dibere surga ku Allah mantep geus kan ngeunaheun hampang perasaan eta ngomong mah ku cinta-cintana kana roh sehingga ulaheun roh teh kaluar ti awak urang Kangjeng Nabi nitah puasa Rajab sunnah hei tak Kangjeng Nabi tuturkeun Allah tuturkeun Rasul Allah puasa Rajab sia sunnah teh ain wajib nama Ramadan ku hook-hookna ka awak roh besi coplok isu keneh geus 2 piring wudu boro-boro perang sia ji cenah kieu nu di dieu mah puasa kabeh teh podol sero emang aing teh nyaho ngarokok ngeleput itu tadi ji emang kiai neuleuh atuh neuleuh aing sia aja kunaon eta atuh teh naon titah puasa Ramadan titah puasa Rajab sunah duh hook jasa ka awak besi roh coplok kakarake titah kos kitu ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu nu iman geras inna rurut maraneh kabeh ka Allah jeung ka Rasul Allah ayo hudang penting tahajud ayo hudang wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa hudang duh tadi es kakarake jam 12 ieu hudang jam 1 karak sajem asana aing isu kering lah hok jasa ka awak roh besi coplok lain kaca aing ngabenerkeun angga dikepruk-kepruk dipluk malah mah ditambahan hiji tolol teh coba ditambahan abeh ngeunaheun ke bae jam 3 hebat tah pikiranna mah jam 3 hebat aja lu bareng semprot heula langsung nge-es jam 3
udang-udang kotok di sisi mah kok isu-isu ya bener orang isu-isu sial aing boro-boro tahajud subuh ge horeng kabablasan banget sia takos karar itu atiullaha wa rasulah tita nurut ka Allah urusan sunah-sunah behelanan ye nah lebar ka awaknya ka awak ka awak mun dilaksanakeun besi coplok roh embung encan titah perang kakarak ge titah kos kitu geus embung coplok kurang embung gering setik embung besi sales mah embung besi gering teh urang teh kos kitu hook biasa ka awak padahal mah di hook ge wawayah modar bae sia paeh sia ka jeung gua hook biasa bawa ieu awak ka rumah sakit abeh roh ulah coplok geuraan bawa Gusya impus abah impus bawa duit apa PPJS bah jelok diurusan PPJS aku pemerintah atuh sia jual-jual naon heulanan atuh ieu abah beusi kaburu kaluar roh ih asa deuk ngangkat-ngangkat bae bawa abah marahnya nah dibere muriang teh ya beusi coplok roh hook biasa berarti ka awak ngarah ka anakna wayah paeh tapi lamun urang geus nurut maka Allah ih tentrem bae tuh jadi cobaanana heulanan ieu aya teh instruksi perang ulah wakat tita perang nyoplokkeun dunia bae heulanan sebab perang mah coplok jeung roh-rohna ulah wakat heulanan tah nyoplokkeun dunia bae heula zakat ya Allah ya Rabbi abdi diperintah ku Gusti Allah titah nyoplokkeun ieu hak batur du fakir miskin tegedek tebalet demi nurut ke Allah jeung Rasulna taat fakir miskin bikeun ka kiai pangaturkeun fakir miskin abdi mah geus teu bawakan teu kakuat kakait urusan kos kitu mantap jasa teh kadengena itu kenaon teh kiai eta keur ngabangun masjid masyaallah butuh sabaraha kiai gitu teh sababarana mah teu babae deul haranan di imah aya 2 miliar cukup teh kiai keke aing asa murigak bulu ye lain punduk bae nu handap ge ada muringgak ieu beneran kuleg gue ya tah kita nah perintah Allah ati Allah wa rasulah abdi nyoplok-nyoplokkan dunia geus teh hook tah pake syiar agama Allah karak ati Allah wa rasulah eta nu kos kitu layak dibawa perang ari model kos kieu ulah perang diajak demo bae kemajen entuh cenah boga pencap bae haji moal moal ngan deuk bae jak ngena nyeun buras mah masa nyeun buras biasa teh sae nyumbang beres geus bawa ka Jakarta biasa ayo kene irahanya demo deui horeng untung aduh tah mah kos jelema pidato mawa supirna gagah barang dek balik pajar kiaina supir teh jadi amplop jang kiai dibikeun ka supir jang kiai leutik jang kiai mangan 300 supir ye ai jang kiai mah 3 juta 4 juta baru datang ka imah kan kiai muka wah kajen kumaha salah hili kajen kumaha nanyakeun ka supir kan teu etis masa si kiai nanyakeun ka supir hayang kanyahoana kumaha ye menang 2 poe supirna ngomong deui kiai undangan deui ira deui geus kajawab geus kajawab geus ku aing aduh supir nanyakeun undangan deui bangun sumingrah teh kitu geus kajawab geus berarti sia ye kaya aing mah bebeja tuh sia jadi teu kudu ngomong teu kudu ku nanyakeun bae tah kos saji pendi nanyakeun demo deui sumingrah ka harti geus geus teu kudu ngomong geus ka harti asal nanyakeun ira demo deui bangun kekerot teh gitu eta ka supir nu tadi iraha sih undangan deui abdi siap geus ka harti geus berarti salah mere ka jeung ngomong ngaji datang ke mana sih itu sebenarnya
atiullah wa rasulah sing narurut maraneh kabeh ka Allah jeung Rasul sok dimimiti instruksi perang ulah hook ka harta ulah hook ka nyawa motifna kalimatullahi hiyal ulya kabladiana training heula urang coba titah puasa Rajab memeh Ramadan hook henteu ka nyawa besik joplok Bladina eta heula sodako sunnah hok teu besi coplok kabladi tunakeun nu fardu nu wajib lamun geus dengan ikhlas jeung ridho inget ka ayat atiullah wa rasulah tah ngeunah dititahna ge wala tawallaw turidwan ulah ngabalieun aranjeun kabeh ti Rasulullah dengan cara bimukhalafati amri kunyulayan kana parentah Rasul asal nurut ka Rasul nurut ka Allah wa antum tasma'un padahal aranjeun kabeh ngadenge ka Al-Qur'an ngadenge ka pitua-pitua kana nasihat tapi tetep bae ngabalir training kuari matita nusara nunasararuna cekang jeung Rasul hei ulah barang beli 2 akad sebab cekang jeung Nabi nahan Nabi an safqataini nyegah kangjeng Nabi tina jual beli 2 akad 2 akad loba motifna diantara namun cash mah 10 juta lamun kredit mah 20 juta dilarang ku kanjeng Nabi riba sok kira hayo tuturkeun Nabi tetep bae meuli motor kredit jangan ngaji ka Cilongok mentak sorana ge ku aing kadenge lain durut kredit eta motor teh berat ka hareup motor berat ka hareup mobil berat ka hareup teu meunang 3 bulan teu dicumponan berat ka hareup ai maju ka hareup ai berat ka hareup beungeut sia dan lain-lain sebagainya ulah ansop kotain ambalaya mun dijabarkeun malomba jasa urang beli motor di dealer tetapi urang teu bisa langsung ka dealer kudu melalui leasingna langsung ka bank urang jual belina jeung dealer tapi aya orang ketiga bank teu bisa teu melalui bank berarti bank teh eta teh hayang untung di antara nu 2 jual beli nu meuli jeung nu ngajual padahal lamun langsung meuli ka dealer nama cukup 15 juta lantaran melalui bank jadi 20 juta nahan Nabi an safqatain karasa ku sia di akhirat bakal dibeulung sia ji emang kumaha kitu cenah aya kiai itu nu ngahalalkeun aya dalilna pantogeun kiai kos itu pantogeun geus ulah make ngadu dalil ulah cekel huluna ieu tihang dreg caknya yuk golan nabi ya tihang ya golan nabi ya jeger dia atuh beulah hulu aing daripada dikanarakakeun sia jeger beres ieu ulah ngomong jai lah ieu cenah aya jamul jawamean legleg sia jamul jawame teu bisa sanajan masalah mukhalafah ikhtilaf mu'tamadna tetep hal jih teu kuat atuh aturan-aturan kuari kos sekarang itu deh kumaha urang melalui kos kitu bae dibuat sedemikian ku Yahudi supaya milu ke urusan riba sok murnikeun moal kebal urang para rae moal kebal urang para komo nu geus wisan malah tau geus tah mah teu kudu ngitung bulan jeung minggu dan lain-lain sebagainya ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ulah sok ngabalieur ti Kangjeng Rasul padahal manjeun teh geus ngadenge ka Al-Qur'an
tiba lagi orang geus ngadenge eta bunga bang teh haram tapi kunaon maneh ngabalieur euy wala tawallaw anhu ulah sok ngabalieur ti Kangjeng Nabi emang Kangjeng Nabi teh nyahoeun Kangjeng Nabi teh hihiberan uluh taki haji uluh cak Kangjeng Nabi lu kemakanan mah sering tapi terus bae make duit bang uluh cak Kangjeng Nabi emang Kangjeng Nabi bisa uluh nya geus sarua euy eta mah bahasa putat uluh sarua tuh wala tawallaw anhu antum tasma'un urang geus ngadenge ku ari dua akad haram riba tapi tetep bae urang ngabalieur ti Kangjeng Nabi deuk iraha ati Allah wa Rasulullah deuk kumaha ayo sia deuk datang ka mana ji berbeda puasa mah datang ka ku ari teu daek sasalaman tolol dah coba aing ngeridit mah terus gedean mana jeung ngeridit ya Allah ini urusan ibadah geus urang plong-plongkeun kumaha nyararana bae geus kumaha jan deuk ka Allah ieu sarua pagoboga dalilna tah riba urusan gusia ati Allah Rasulullah urusan da gusia wah ki uci mah teu nyahoeun bae aing nyaho dalilna ambalayah di aing pantogeun wala tawallaw anhu antum tasma'un gara-gara nama kiai hayang boga kedudukan aya di partai pangbahaskeun cak pemerintah ta urusan eta batur ngaharam-haram coba ku sia halalkeun ke sia ku aing dibere kedudukan atawa sia ku aing ge dibere duit ajunya naneangan kitabna nu haram jadi halal tak kiai partai mantap ku Allah teu dibere berkah ge cabut ku Allah keberkahan ilmuna walah wahuluh nyanana marah bae nu aya suzon bae ka batur nyana geus teu kapake lantaran kapakena ku itu ku ari ku itu geus teu kapake ku masyarakat geus henteu tinggal nyana bae mamarahan bae nyekelan kokoprak bae paling ngoprak kan naon kotok ulah kitu cenah kiai aing teh kitu bae aing mah nu geus banggeus maksudna sieun encan sing hade kitu maksudna wala tawallaw anhu wa antum tasma'un ngadenge Quran tapi sia teu ngadenge teu galingsi ngadenge pitutur beuh ki pudoli mah diondang deui tapi teu didengekeun ku nyana horeng kiaina ge kitu ieu wa antum tasma'un Quran wal mawa'iz ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ulah raya lanjun kabekos jelema-jelema nu ngomong nama di hareupeun Kangjeng Nabi sami'na ay kudu nama wa ata'na ay mawahum la yasma'un di hareup ngomong samina padahal mah teu pernah ngadengekeun si mata damburin wa ti'azin jadi sarua jeung samina wa asaina di hareupeun mah sumuhun kaluar bae ti hareupeun Kangjeng Nabi tidak di hadapan kiai manun muhun geus kaluar beti kiai tidak ieu ulah kos kitu loba tak kos kitu emang saha eta kiai nu kos kitu wa humal munafiqun awil musyrikun eta teh jelema munafik jeung jelema musyrik karari itu dipayunan Kangjeng Nabi masami'na tapi geus kaluar ti Kangjeng Nabi mah asaina wala tasma'un tengah denge musyrikun ge di hareupeun Kangjeng Nabi mah sami'na geus kaluar berarti Kangjeng asaina ulah keur baheula bae ja Kangjeng Nabi mah teu maot urang tekadkeun Kangjeng Nabi mah teu maot apaleun Kangjeng Nabi mah urang kuari keur kukumpulan di dieu emang Kangjeng Nabi teh apaleun ningalieun geus satu urang teh kudu sami'na wa ata'na ati Allah wa rasul
nurut abdi nguping abdi abdi bade nurut sakumaha nu diutarakeun ku Gusti Allah melalui Al-Qur'an dijabarkeun oh horenganan riba teh kos kitu haram abdi ngadenge abdi bade nurut nu enggeus ku abdi bade dicoplok-coplokkeun moal di deui abdi bebersih oh bener cak Kangjeng Nabi sami'na wa ata'na oh kita ngazakat deuk abdi ngazakat sami'na wa ata'na oh abdi deuk demi syiar tuh masjid sami'na wa ata'na perang siap sami'na wa ata'na cak Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun innallaha ma'ana kasidina Abu Bakar naon bedana ku ari ge cak Kangjeng Nabi sarua maneh teh bareng jeung kaula innallaha ma'ana kula bareng jeung anjeun Allah bareng jeung anjeun maneh duaan Allah katiluan maneh tiluan Allah kaopat maneh sapuluhan Allah ka-11 maneh sarebuan Allah ka 1000 hijina dina harti terus-terusan Allah bareng jeung urang kanyaho jeung rahmatna jeung bantuanana kok cenah urang elehan bae motifna henteu kalimatullahi hiyal ulya lain sabilillah naon atuh sabilil kursi wa sabilil jabatan atau sabilil kursi wa sabilil jabatan enggak cak Allah lepas atuh ti aturan aing Allah kumaha sia nafsu sia tah mah kos kitu Allah gua sia sok mantak pas ini lah Muhammadiyah NU pas ini HTI pas ini dan lain-lain sebagainya pas ini sebab naon nu masinikeun naon aya bae meureun nu bener nama buah HTI buah NU buah ting Muhammadiyah buah Khuruj buah FPI dan lain sebagainya ngan pas ini masinikeun sabilil kursi wa sabilil jabatan wa sabilil ujung-ujungna mah cenah kieu sabilil duit eta lah tapi meureun aya nu bener nama ngan teh ya urang wallahu a'lam teh ulah maksudna datang ka masinikeun soal kos dipasinikeun kajib kos jelema deuk ka Allah kemudian diaromongkeun biasa tah kos kitu mah kajib sadaekna sia ngaromongkeun aing bae kayak kajahoan di akhirat beres ini tinyahueun bae nya nah iyalah wala takunu urarek araya anjeun kalladzina qalu seperti jelema nu